Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Geus alus carnya iya. Kurang naonnya, jeno kurang iya ya, kurang warna coklat. Nah, kieu pancik sira teh kamari di belah dia, di outer-quarter di belah dia. Mah, udah kemana mama? Tumben memakai eyeshadow. Iya, deh keundangan mama teh Neng. Eta geuning di gedung naon ngaranna teh? Gedung Sudirman tah eta di dinya. Yang milu. Halah menisuk ulah ilu ai teh teh. Bar lagi mah undangan mama ya mau undangan Bu Erna. Mama kur nganter Bu Erna hungkul. Meni nyoba ya atuh mah. Bu mana masuk riweuang kita di dituna mun ulah ilu teh. Ya meni yang hamil ge meni ulah guranya. Lain ulah ari maneh apanan ieu mah undangan Bu Erna ieu. Amun undangan mama mahnya hayu we ari teh teh. Ieu mah undangan batur era mau maneh mah. Ya meni jangan atuh Neng mau milu. Tapi minta duit 20.000. Har, nah mending loba-loba teh minta duit teh. Nyoba ya kumaha Neng. Eueuh sakitu mah 5.000 we tong loba teh nya 5.000 we. Nya sok bae 5.000. Tapi Neng milu kondangan sok. Manehnya. Ya tuh ya. Asik. Tong dibiakeun kabeh eta duitna pulangan 30. Iya. Jangan satu gura dahar kayak itu. Mending hudang wayah kieu dahar acan geranya. Engke meni hoream. Nah kayak si Seneng dititah dahar ke kot ka horeamnya. Kumaha demo dititah beberes imah. Aing ngebleg budak teh kitu patut. Aing mah jeung teu datang sagala eta MUA. Jadi bareng teh dan sorangan. Mending siap cannya. Nih tepeda kieu Punten Mama Neng. Siap ta acan ieu. Tah gini nyamber Bu Erna. Atas Bu Erna kela sakedap. Aduh. Halus tehnya ieu teh meni tepeda kieu Bu Erna sieun goreng. Aduh Bu Erna, kok kageuleus kitu ieu? Tong bohong Mama Neng, Bu Erna teh tepede ieu. Nah, jeung tepeda sagala ieu teh nya. Apaan ieu Mama Neng? Bu Erna teh dandan sorangan ieu teh teu ku MUA. Jadi asa tepede kitu. Dandan sorangannya, tapi juga anu make MUA ieu, soalnya geulis pisan katinggalan ke Mama Neng teh. Kalinglap Mama Neng ge. Nu bener ieu teh Mama Neng. Bener Bu Erna Mama Neng mah teu bohong, kaling lapisan ieu. Panya Mama Neng teh lain Bu Erna bieu teh Selpiama panya teh. Mama Neng anu bener ieu, maknya Bu Erna mirip Selpiama ieu teh. Maknya bener ieu Mama Neng mah teu bohong. Berarti alus atunya ieu teh hasil make up Bu Erna teh geulis paripurna kitu. Alus Bu Erna alus lah pokona mah top Marco top ieu. Yang atuh Mama Neng, hayu urang berangkat kela Bu Erna ieu teh jeung berangkat sagalanya. Ari urang teh naon ieu ka dituna? Nya taksi online atuh Mama Neng. Oh gitu, panya teh naik motor Bu Erna ieu. Maknya naik motor ieu, ai naik motor atuh luntur bareng kata kecantikan Bu Erna meni. Hayu. Meni cantik ieu Bu Erna nya uluh. Meni masyaallah tabarakallah ieu mah jankeun heula SW ieu mah Ada si Sumarni nya teu kaom dipuji saeutik kot ka langsung ngapung aing. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kumpulan Bang Emok deh janjina sawari maknya. Emang kudu diamparan karpet muranya bae kumpul-kumpul teh mana karpet buna. Eta sebenarnya nama abi teh hoream itu kumpulan Bang Emok teh. Teu kieu tah liris. Bandung kuat ka tiris kieu nya meni hoyong teh bobo kitu dina kasur enggeus salimut tapi kumaha nya datos ieu tanggungan pekerjaan. Orang ini emok mananya itu can nepi-nepi wae itu jam sakieu maknya kapegat macet kitu cenah emok teh. Punten Bunda aya. Maknya nya aya atuh Neng apa ada kumpulan ieu urang janjina sabah jadi kudu aya maknya. Aduh. Neng, kunaon ieu? Lapar? Mohon Bunda tak acan tuang ambi teh nembe tadi we sarapan bungkus sareng bubur. Maknya, apaan eta ge tuang atuh Neng? Yang benten atuh Bunda, lamun teu acan tuang nasi mah, teu acan tuang sangu nya eta teh teu tiasa disebut tuang tapi ngemil kitu. Maknya si Neng ngomong aya wae yo. Odok atuh ieu Neng tuang sangu odok.
Moal bunda abi mah. Si Neng mah tong isin-isin atuh Neng. Bade moal ieu lamun bade ku bunda dipanggalaskeun ieu. Sok bade moal tong isin-isin. Nyesok atuh bunda ari maksa mah. Mangga. Meni kudu era Neng eta teh meni jeung ka sawe mak nya alas atuh bunda ka dapur heula nya. Alasan heula ieu saujang Neng. Keula nya. Bunda punten satu acana ieu teh deungeunna sareng naon ya? Tempe sareng sayur asem. Kunaon kitu Neng? Henteu bunda kurang sungkul abi mah. Oh gitu nya atuh bunda ka dapur heula nya. Mak nya. Antosannya. Nya bunda. Nih tempe sareng sayur asam abi teh tepat tidak sedap ya. Tidak berselera. Jajan seblak beng Neng keur loba duit. Kasih Jasmine heula Heaven in the morning, stay with me. Jasmine, Meni biasa aja we tuh ngarerewas kamu teh. alah meni rewas pira kitu hungkul ge. Jasmine, orang nyeblak yuk. Moal aku mah. Nah, moal meni tumben biasana ge hayu-hayu aja kamu mendiajak nyeblak teh. Lagi nggak punya uang akunya, lagi vokek. Maknya seorang Jasmine, anak artis Dracin, anak tunggal pewaris CEO, boga duit, masa ku aneh? Ya sebenarnya mah aku teh bukan gak punya duit-duit teh sih, tapi aku teh lagi berhemat. Soalnya kan mama aku ngirimnya itu tanggal 1, sekarang baru tanggal 20 segitu pokoknya mah. Jadi masih lama ngirimnya, jadi aku harus berhemat biar uangnya cukup sampai tanggal 1. Begitu? Meni, kudu berhemat Jasmine, poya-poya we atuh kamu mah, kan duitnya loba. Ya kan selamanya duit aku teh lobe atuh Neng, kamu teh. Aya masanya aku teh kekurangan duit. Meskipun gak sekurang kamu ya, tapi ada we masanya. Iya deh, iya. Jadi ada kemana eta mulai seblakna? Moal Neng nih, teu bener bejaan pisan nyari kamu. Ya udah we atuh, dadu aku aja lah ini mah jajan seblaknya. Sok kumaha? Nah, lamun gitu mah hayu Neng. Dek di mana ini nyeblaknya? Dek di Sibuna atau di Teh Neni? Gimana? Di teh Neni lah, si bunda mah nutup dia pas ngelewat ge. Yaudah tuh hayu. Eta mah danggeus kan Jasmine? Moal mending ke dia we. Hayu. Si Jasmine meni rikatnya karena seblak. Alhamdulillah. Atas sabun Neng. Atos bunda. Nunggunya serta acara mending nikmat pisan ieu pasakana. Ya pasti atuh Neng, saha masaknya bunda eta. Mak nya. Mantap. Lamun kita mah abi eueuh heula tuh bundanya. Ayo Neng bade ka mana ieu? Apa bade kumpulan Mang Emo gitu Mak nya. Oh nya hilap abi teh. Mak nya sih mah mending bisa-bisana ieu poho Mak nya. Untung hari ini Ratna cuti. Jadi kan Ratna bisa kumpulan Bang Emo. Tapi dingin banget cuaca hari ini. Pengen dipeluk deh. Tapi mana ya teh bunda tas tabuh sakit acan anu ka dieu nya. Teu iya kitu teterangan kempal gitu. Halo bunda. Sepada. Aduh, suara bunda. Tak aya geuning eta. Sepada. Halo. Kok di sini gelap banget ya? Oh my god, gelap. Kumaha teu gelap Neng anta kacamata kok kapoe kitu. Mak nya. Iya ya lupa. Ratna teh lagi pakai kacamata. Tapi izin ya ibu-ibu, Ratna pakai kacamata soalnya lagi nggak pakai bulu mata Ratna teh. Jadi pakai kacamata. Seperti itu. Mak nya mending kudu izin segala Neng. Nih juga ieu we budak sekolah eta teh. Iya kan bisa nggak boleh atau sama ibu guru. Ya kan bu guru? Mangga Bu Ratna tenan naon badai ngangge kacamata kuda ge wios da. Tenan naon? Bisa aja kamu ini emok. Tapi angsuran Ratna itu berapa lagi ya? Total semuanya? Sekedapnya kayak anu Bu Ratna teh tinggal 10 angsuran deui ya teh. Oh, beres dong ya kalau kayak gitu mah. Tinggal 10 angsuran lagi. Berarti 2 bulanan lagi kali ya. Alhamdulillah nya atuh Neng Ratna nya aya kitu mah teh lunas. Tapi Neng Ratna ieu bade ngajukeun dia Bang Emok moal. Kayaknya enggak deh. Soalnya Ratna teh ya nggak butuh-butuh amat ini teh. Padahal mah Bu Ratnanya, lamun Bu Ratna ngajukan udah pasti langsung ini mah di ACC ku abi. Kangge naon we artos nama teh kangge usaha ge wios, kangge investasi ge tiasa kan. Masa investasi di Bang Emok kamu teh nih? Ada-ada aja deh kamu ini Mok.
Maknya nih, tong mau kunggak tuh neng, mana jadi teringat sesuatu ya teh, kudu lengkap emok gitu. Padahal enakan Mok aja loh bun. Kan tinggal manggil kayak Mok, sini dong Mok, si Mok. Maknya nih ratna, punya harus gitu, ya meni awan ya, anu nonton apa ya teh, seorang anak kecilnya. Kok Awon sih? Ratna kan cuma bilang Mok aja, nggak pakai Mom. Dia juga nggak apa-apa, ya kan Mok? Nggak apa-apa kan? Iya, Bu Ratna. Yang penting mah angsurannya lancar. Tuh kan nggak apa-apa, yang penting mah angsuran lancar kan Mok? Nggak kayak Bu Haji. Bu Haji kemana ya? Kok belum datang tumben? Meni hoream kieu nya kumpulan Bang Emok. Kudu panggil deui jeung si Bunda. Kudu bayar angsuran aing mah meni hoream. Kumaha nya ieu carana beh Ibu Haji teu kudu bayar angsurannya. Ibu kota Jawa Barat, Bandung, gubernurnya KDM, Bapak Aing. 1 tambah 1, 2. Har eta incu mah uyun konon. Ica, Bu Haji, iya ada apa? keur naon aya maneh ieu teh Ica? Tadi tungkul wae. Nengan duit. Oh ini Bu Haji, Ica teh lagi ngituleng kah sambil gini ngapalin hafalan Bobby. Meni eueuh gawe teh nya maneh Ica. Tapi Ica, maneh hayang duit henteu ieu teh? Nah hayang atuh Ibu Haji. Ibu Haji pada masihan Ica acis. Nya eudek atuh Ica. Tapi aya syaratna. Nah syaratnya itu Ibu Haji hese henteu lamun hese Ica mamal. Maneh mah Ica can gede bejaan syaratna geus haloream geuranya. Abang laleuleus ieu budak. Jadi syaratnya apa ini teh Ibu Haji? Kadi atuh manehna Ica sok ku Ibu Haji di harewasan. Kadi buru. Wah kadieu meureun Bu Haji mah absen ya Ratna. Nah absen ya teh Bunda kunaon Bu Haji nanya? Sakit gitu? Oh juga nama neng sakit kene Bu Haji teh soalnya ku Bunda jeung si Emas di salam olahraga kamar teh maknya. Loh kok bisa sih? Emang dia ngapain Bun? Eta Bunda tadi fitnah yo saliku jeung si RT pada si Haji teh cenanya tadi dibere banget ku si RT kalau Bunda udah diberena maknya jadi udah salam olahraga. Oh gitu, aturannya ya. Bunda teh kemarin manggil Ratna dulu, jangan langsung salam olahraga. Nah aku udah manggil Neng Ratna segala ya teh. Iya kan, Ratna juga pengen ikutan atuh Bunda, salam olahraganya. Maknya nih pengen teruk naon Neng. Jangan satu kayak Bunda panggilnya. Punten. Mangga. Kok kamu mukanya detuk gitu sih, Ji? Kenapa? Gandeng Ratna, tong sok loba tanya ya. Sok we geura mulai emokna. Dim nih, apa sih? Sensi amat. Dihandap atau batur juga dihandap? Nih atas atuh orang mulai wehnya janji nasabana. Janji nasabah. Janji nasabah. Alhamdulillahnya para tos ring seueur janji nasabahna. Ayeuna mah tinggal kempelkeun angsuran nama enggak ibu-ibu. Ya Neng kalanya yuk. Ya kuburan disimpan di lipatan emak kita maknya. Ya Neng. Nuhun Bunda. Nih Mok. Nuhun Bu Ratna. Terbawa asem ya atosna. Bu Ratna. Si Ica mana ieu teh can muncul-muncul wae. Ibu Haji geus deg-degan ya sini tagih ku Neng Emok. Nah kan Bu Haji ieu mah. Mana Bu Haji angsuranna? Punten, aya Ibu Haji henteu. Ica aya ieu Ibu Haji di dia aya. Oh itu Bu Haji aya anu merarian tukang paket. Oh gitu mun kitu ke Ibu Haji di kanton heula nya. Ka Ibu Haji kadede lamun ingat eta ge. Hayu Mantap, Cak. Maknya cek Bunda namanya bayar heula eta Bu Haji teh karang indutnya. Da teh hese pira bayar mamanya. Berhasil oge ya Ibu Haji lepas tina angsuran. Nuhunnya Ica BTW Mok, aku mau asking sedikit ya. Kalau Ratna lunasin angsuran sekarang bisa nggak sih? Ya tiasa-tiasa we Bu Ratna, tapi keda lunas sadayana kan mah pinjamanna per grup, sanes per orang, sepertos gitu. Oh gitu. Loh, kamu kok masih di sini sih? Ngapain ini? Oh ini Ica teh lagi nungguin Ibu Haji. Oh nungguin Bu Haji. Tapi ngapain kamu ini nungguin Bu Haji? Mending gak ada kerjaan amat. Ngapain? Soalnya Ibu Haji pada masihan acis Kak Ica. Mere buruhan.
Uang apaan ya? Acis apa? Mereka pateannya yang Ratna. Ya kan tadi Ica tadi sore ini pura-pura manggil ayah tukang paket terus diburu cenah gitu cek buah Cina. Loh, jadi tadi teh bohong ada yang nyariin Bu Haji teh? Tukang pakai itu tuh fiktif? Hah? Maknya mending itu balik bisanya Ibu Haji. Ayah weh pemulaan Ratna. Maknya. Namun tos kieu kumaha atuh bunda angsuran Bu Haji nanya. Ya iki cara nama direnteng dewe kubunane ah. Maknya. Ya saya kan bisa ada haji burung ah. Maknya. Jadi kumaha ya teh ya? Saha hendak muruhan Ica? Ini ya bunda. Ya kok kasih. Aing. Pas bapak aku teh bukan gak punya uang tapi lagi ngirit soalnya kan memang aku lupa jajan sebelah men kerja di 50 liader kajian melah. Bentar itu kucing aja. Kemarin gitu. Naon dulu iya. Udah mau mana tahu apa harusnya? Oh itu harusnya gitu ya. Kamarnya di sama olahraga wajah tuh jeung si mana? Maknya Dibalik harusnya sih. Mangga Bu Ratna, bade make kacamata kuda, bade make kacamata. Padahal mah Badai si Bunda teh ngajak. Ya sebenarnya masih ya, aku teh bukan punya duit ting hok. Alah menir was tidak ketongkol ge. Jasmine.